Jadi emang enaknya kalabat kompor, jadi kadang itu juga. Ini nyalakan baru kan. Di antosan di itu, mohon. Bukannya udah dijemput, barusan kan itu apa? Bensinnya kosong. Diisi dulu soalnya Kena jeruk sampai kegang dia mai terus serang kurang sami-sami ngayakeun acara pamamagan oleh kami kepada panonton sadayana punten jalanan rutina di kontrak heula kumaha yang rutina sejak ngayakeun acara bermerejim wa min ayatihi an hawla min anfusikum azwaja litasbihu ilaina wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin curug kana waktu ini kana mangsa di wajib mustari ngaratas jalan ke kebahagiaan ulun lain di negara kita sabun ini wali matul lurus wali matul tiga sejadi acara pamapagan di calon pangandan buka calon pangandan pamapagan upacara mapak dingawitan gede di takwatul kali Aku sandi banget di pensiun jaman Atur syaraf motor Balai Bakti Berselesa Yukuri Mengalensia sedang melakukan acara pemapakan tatanggal dari para selalu. Hei warga masyarakat, ayunan papan, hei para enang, hei para bulan-bulan, hei para nayaga, ayunan papan, ayunan papan sasaran.
Pemirsa, saya menang untuk pasangan bintang. Seperti kita mulai saksikan hasilnya, usian bintang kuamat. Apabila insan juga lomba, apabila insan juga pada insan, orang jencana, putih jerningnya. Para nana, para nan, orang papa, orang sesami, orang di mereka oleh matur urus oleh matur kita. Orang bencana petunjuk ini, tanpa adam, tanpa batin, antar beda tukrami, jum mereka. Insan jum pemana insan, anu layak kalarawin, wanojar menjejaka. Upamana anu nawalba, Gusti Allah bakal ngagadar kumang pirang-pirang donojan, alon majemar, alon namahaulinga. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Sampun kamaharun kakamar sama juga. Anu ngapin menang kuping dari rekumaya. Hidup mereka mampu jauh, mudah kaya mudahan, mudah juga cita-cita, kurang bersemangat, yang kurang juga semangat, yang kembali muncul orang baik.
Kang Birawan mengapa ciri papa dari pantas amprok geris kaset hubungan nanti semangat saja Ibu Rama habis banyak
Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Video. Hadirin wal hadirat, rutina acara orang kawitan para tatamu anu ngesumpi semangat sambil istirahat. Insyaallah ya waktu kurang manfaatin acara orang kawitan. Wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Kekakan pun salawat salam mugia salamina tetap dilimpah curahkeun ka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para keluargana, para sahabatna, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, aulia ulama tuli ka urang salaku umatna anu istiqomah ngajalankeun syariat nu dicanang kumandang. Hadirin wal hadirat, terutama ka para tatamu langkung dipayun sing kuring mungkin dihapunten muka suhun, terutama kalim ulama tokoh masyarakat di tempat. عبادكم وإمائكم
godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa antuhul alama minkum al-ayat. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sabada manjatkeun puja kali puji ka zat ilahi rabbi anu parantos mangpirang-pirang maparing nikmat ka urang sadaya kalebet rombongan sing kuring pisan dikerasakeun ku Allah SWT dugi ka tempat tujuan ieu kalayan dina kalancaran sareng kasalamatan. Nur diwuwuh ku sholawat wa salam mugi dilimpahkeun ka junjungan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargana, ka para sahabatna, ka para tabi'in kum kasadanu mutu kamantena mugi sing kalebet urang sadaya. Amin ya rabbal alamin. Wallahi wa barakatuh. Alhamdulillah kecap pamasrahan di wawakil calon panganten pamaget kali rombongan parantos didugikeun kalai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dzini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam pajonghok amprok patutup pahareup-hareup utamina urang sadayana tiasa silaturahmi. Mudah-mudahan silaturahmi keluarga besar di Ciberem sareng keluarga pendulur di dieu tiasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturkeun nuhun ka wawakil di sepuhna calon panganten istri anu parantos. Bismillahirrahmanirrahim. Aku kamu salah dengar anu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni kahu sunnati wa marawi wa sunnati wa islami. Puji wa syukur urang sanggakeun ka Allah anu Maha Kawasa. Kangge pelaksanaan sacana ijab sareng kudu dilaksanakeun saluyung sareng ageman urang makhluk Allah. Contoh dimantena lewat persna ditukeun khotbah nikah urang sanggakeun langsung Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pada adina raraga ngeusian khutbah nikah simkuring insyaallah pada ngadugikeun khutbah ala kadarna anu biasa kapetik hasilna dua panganten atau umumna keur urang sadayana diniatan lillahi ta'ala yen ieu pertikahan teh sejak niat lillahi ta'ala karena Allah subhanahu wa ta'ala niatan ibadah ari ibadah lamun ku urang dijalankeun eta bener-bener insyaallah aya dina ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Niat teh ngarupakeun pokok pangkal dina sagala rupa pagawean. Innamal a'malu binniyat. Saestuna amal-amalan kumantung kana niat. Wayana kitu sakali deui niat rahmah anu bener-bener aya dina rahmat Allah. Tah kumaha carana? Taya sanes mangga kedah silih anteur nya. Silih anteur ka hayang, silih jeujeuhkeun, silih pateakeun dina sagala rupa hal. Eta sangkan ngeunaan kana cita-cita jeung doa urang sareng. Amin. Atur binagang salajengna acara nu diajarkeun binagang salajengna insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Subanto SA RB Subanto SA Kusnawirawan Almi tinggi di lembaga pemerintahan Atuh urang daya lempatna salaku saksi kitu deui perangkat pernikahan urang sama-sama mengajar Allah Subhanahu wa taala ngeukeun kapusuan serta kenikmatan ku maos istighfar syahadat kabul sholawat urang sasarangan mari pina sadayana supados sangkut mangga kapan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la apa nikahkeun hidup katuti parihala anak teges apa kalayan mas kawin ku perhiasan mas 15 gram ditambih seperangkat alat sholat kontan. Tapi abdi nikah katuti parihala putra jeus apa kalayan mas kawin perhiasan mas 15 gram ditambih seperangkat alat sholat dibayar kontan.
Alhamdulillah hadirin rahimakumullah ruhina sangat dunia atas kurang sadayana parantos tiasa terlaksana kalayan alhamdulillah ayatina kalang saran mari nembe dua saksi mari sadayana parantos ngandikeun pendapatna kanangan anu nembe pisan istana dan pasang suami istri dina hirup rumah tanggana senantiasa aya dina tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala menjadikan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah di paparinan dunia mangkutunan soleh soleh mangga masalahna pujina urang sami-sami ngadungan bae Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan wa hamdan wa mazida ya rabbana wa jama'a bainana fil khair Allahumma alif baina Hendra Hidayana wa tuti farihat kama alafta Adam wa Awad wa kama alafta Ibrahim wa Syarif wa kama alafta Yusuf wa Zulaikha wa kama alafta baina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ja'al fi qulubina khayran wal barakah wal yumna wa sa'adatan wa barakah wa barakah wa barakah wa andina fa warzuqhum arzaqan bisiyah wal ma'anawiyah kullu dzalika masbuqan bi wal 'afwi wal 'afiyati kamilah wa sihhatin kamilah wal dunyatu hamdatan mubarakah bihaqqi rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama wa bihaqqi rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala khairil khalqi sallallahu alaihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد pada naon nyebatna cek sampun gerak pada nyebat mama tinggal kene kamera Alhamdulillah bin berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami dan akan saya pergauli istri saya bernama Tuti Parihala SPD binti Yohana Sondang DP dengan baik. Islam. Selanjutnya saya membaca singkat taklik atas istri saya itu sebagai berikut. Suami yang menyakiti badan jasmani istri saya, empat, atau saya membiarkan tidak mempedulikan istri saya 6 bulan lamanya, kemudian istri saya tidak ridho dan mengadukan halnya kepada pengadilan agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp10.000 sebagai iwan pengganti kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu padanya. Suami Hendra Hidayana.
Saksi, Bapak saksi ya, Bapak tanggung atas. Yang 52 kan ya, nasihan mah pertama 2 bisi ini dijelaskan. Masya Allah ya Rabbi Ustaz, kawin dulu para peserta, karena saya mau kawin lari. Mungkin malikman ditambahkan ku macara. Begitulah yang mungkin bisa sama dengan dipasrahkan supaya terjadi perbuatan. Tentu saya kita akan itu sedia. Bisi awasa itu kan foto aja. Tugas nepikan bisi di bulan Ramadan sudah izin manok. Alhamdulillah hadirin rahimakumullah taala hari saya naon para peserta sadayana dengan pasangan sadayana begitulah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan hidup ayeuna insyaallah parantos leupat tina tanggung jawab sepuh hidup nyunkeun dihapunten salami hidup dina angkingan cangkingan janten sepuh pilih seueur kalepatan ayeuna hidup pada ngawang rumah tangga enggal gaduh tugas masing-masing mangalaksanakeun tugas hidup masing-masing kalayan pinuh tanggung jawab nyunkeun pidua anak teh janten sepuh anu parantos ngadidik hidup anu parantos abina hidup dugi ka dewasa mangga getos ayeuna sun ngali neng ka ditu ka mama ieu hidup ka bapa ka ibu neng anu parantos sampayah ngagengkeun neng bakal ridho ka tapi kade sakali-kali ulah dugi ka ngarahetkeun mangga ibu ramah hidup sunkeun mana doakeun bapak sareng ku ibu rumah tangga putra putri bapak cing aya dina ridho Allah subhanahu wa taala aya dina barokah mangga gentos ka sepuh ka ibu genduan panujantan ibunya hidup teh ayeuna mah ibu sanes hiji deui tapi dua sok sanaos aya istilah ibu mertua tapi kade ulah nganggap ibu mertua anggap ibunya lira teu aya dina agama yen eta teh ibu anu sanes tapi ibu hidup anggap enggak sok gentos ku hidup biduan putra urang sadayana cing majang dina rumah amin ya Allah ya Rabb mangatos mangga parantos galih anu mangga saling teh panganten dina kota Ini kasep ini. Dan nyala ke dia. Nyala ke dia. Ya. 1, 2, 3. Salam. Ayo makan. Jadi dulu Apa
Ulang sangat dina lagu anu dina lagu-lagu tahu anu sudah kabeh yang kasih anu kalau wilujeng mengapa kalau para pertama wilujeng dua wilujeng ada dina lagu anu beri kasih dina judul lagu wilujeng mudah-mudahan dina menteri TV zaman inaya dina Kalimantan para wargi itu Buatan Jepang mahal. Ada murah. Kalau baterainya aja itu yang bagus 500. Panganten istri, anu nuju Manalasak, biasa menjalankan panglibur kalbu Pangobrahman. Oke tilar, para tamu ulama
anu nengah syuting mohon Allah. Mudah-mudahan biasa Erna karena tugasnya mohon anu menuju mancen gawe ngemban tugas nyubadana sakumaha anu mudah-mudahan biasa nyerangan audio mudah-mudahan biasa ngajakan pang libur kalbu pang beberapa iya mencicipi jamuanana anu sakumaha parantos disayogikeun kuno kawan maksa kalayan mudah-mudahan dina mencicipi jamuanana cing aya dina kami mata oke terutama kanu bade muli mudah-mudahan samulihna di patepatan cing aya dina dinten jarak kawilujengan kalayan aya dina rahmat salamet di perjalanan amin ya rabbal alamin. Oke disebut para kanca tuh oleh nantos pamulut lagu di nusanesna boh di keluarga besar Saebul Maksad kusip kurik bisa diantos oke di Ibu Hias Guanyeun mangga diantos ya ketemuannya nyata di jalan namun yakin udah kira-kira pilih salam dulu. Salam. Saya kasih Maka dadang, mangga mau. kurang selang heula nyata kumang rubikeun sawer panganten atuh kudu aya anu bade kaul nyawer gitu jadi aya anu bade kaul nyawer kayu hias bade kaul nyawer gitu mohon kayu hias diatas oke dina acara nyawer mana sakula izin kurang sesangan bae sareng rombongan diskusi sini kudu deui gitu mohon
Kami kayang mohon kayang istri dan kayang teman semuanya langsung pulang punya acara nanti sawete mengerjakan hiji papatah atau nanti tutuah bagi pangeling-eling terutama tidak tertiduran kalau kak Tubrani anu badai nambah dengan sadaran yang rumah tangga sangkan di rumah tangga itu lamat lamut dina jodoh gitu silipika dulu silipikanya dari ampunkan aku Raja Raja madama maring Allah tina rasa masa tina hati anu masket tina hati anu eling tina Allahu Akbar Silakan. Terakhir. Dikedok. Jadi lama ngobrol gitu tinggal jalan. Dah.